salat barang salat maghrib barita salat maghrib jelema garendut ya caricing di nanya di ditu Tangerang belah ditutup nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya tekebel bener imam nanya cakabatnya jatah murid ai imam gitu ternyata tenele biasa we imam manusia beres barang neuleuh orang imam nanti urusan tadi dia terus ngobrol di hari pun masjid saya bisa jadi ngimaman di dia ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengekeun ngadenge jarapi teh babacaanana kerapi kita jadi imam tadi nembung ngaju daek ke belah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun aju kuari jadi imam di dia alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari di Tanjung Priuk lah di dina lu calece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk memeh ngaji wudu kala 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri teh eta kaparake innallaha falikul habbi wan nawa dijelaskeun deui eta teh supaya leuwih jelas jangan dalilan bahwa Allah Maha Pencipta yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy Allah teh anu ngaluarkeun nu hirup ti nu paeh mana nu hirup manusa hirup dikaluarkeun ti mana tina cai mani anu beku nu paeh manuk hirup dikaluarkeun tina endog bahkan wa mukhrijul mayyiti minal hayy jeung ngaluarkeun anu beku ieu ne cai mani tina nu hirup endog tina nu hirup urang teh manusia diciptakeun tina nu paeh nu beku yakni cai manina diciptakeun ku Gusti Allah ti manusia anu hirup nu hirupna diciptakeun deui tina cai mani anu beku cai mani diciptakeun deui dikaluarkeun ti nu hirup atuh kitu bae terus manusia wari manuk teh diciptakeun tina beku yakni tina endog timbul tina endog jadi dah manuk jadi endogan deui kumari endogna kuari kitu tina endog jadi manuk kotok kitu keneh unggas ngaranna kotok hayam nah ieu teh diciptakeun ku Gusti Allah tina endog diciptakeun tina kotok diciptakeun tina endog nu mantah kuari mah aya babadean heulaan kotok apa heulaan endog hayu sia sarua bae heulaan awi teh heulaan iwung nya heulaan iwung ai iwung biji lapan ti awi oh nya heulaan awi atuh awi ti mana ye iwungan heulaan iwung atuh ai iwung depan timbul ti awi moal datang-datang aya iwung bae lamun awi ti awi atuh ai awi depan tina iwung datang ka kiamat sia moal beres otok jeung endog heulaan mana nu bisa ngajawab iwal ti Abu Nawas bisa ngajawab aja nailah manusia tina sperma ti manusia ti sperma ti manusia ieu nu ngaluarkeun sperma ti manusia saha Gusti Allah nu ngaluarkeun sperma ti manusia Gusti Allah nu ngajadikeun manusia ti sperma Gusti Allah istimewa Gusti Allah mandek ngajadikeun manusia teh tina sperma sakali asup doang sat karahim awewe nutup langsung diproduksi melalui sel-sel na didinya teh terus sperma teh 40 poe jadi getih kimpal 40 poe deui jadi daging kimpal 40 poe deui ku Gusti Allah mulai dibentukeun 3 kali 40 berarti 120 poe 3 bulan ngaranna
mulai 4 bulan ngaranna mulai dibentukan ku Gusti Allah dikirim malaikat Jibril yang nuliskeun masalah hiji masalah umurna 2 masalah rezekina nomor katilu masalah pagaweanna nomor kaopat masalah salamet jeung cilakana jaga di akhirat aya yakni surga jeung neraka urang borosot ka alam dunya geus mawa dokumen 4 umurna rezekina pagaweanna surga jeung nerakana geus aya dokumenna tah kakawasaan Allah diproduksi ku Gusti Allah loba jelema subur jasa awewena subur salakina subur terus bae dijimakeun cai mani keluar sapeting sagelas tapi tidak akan jadi manusia majir ngaranna majir sapi majir bagus lintuh aya awewe mah majir pencit habak tadaran kangjeng Nabi genita ka urang kawin teh kanu loba anakna alwadud wadud dan nu sangat cintaeun ka urang resepen jasa ka urang di mana-mana manehanna resepen ka urang bakal timbul rasa deudeuh rasanya di mana ge urang diperhatikeun bae urang bangunanna teh dihormat bae lantaran nyanana pinuh ka deudeuh jeung ka resep ka urang urang dahaga kunyana dibawakeun cai urang kitu lapar dibawakeun sang urang aya ngopi dibawakeun kopi urang bangunna kapanasan dihihi dan kunyana kebal-kebal mah diketrokeun ka urangna sial dasar tuh eta deudeuh alwalud loba anakna baheula malamun ditanya kiai teh yai gaduh putra sabaraha 17 mantep tak kadenge kaceulina deg be tele kotok rintik mata-mata paling setik kiai sabaraha boga anak 12 baragus kiai boga anak na loba kuari mah yai gaduh putra sabaraha nurutkan negara be 2 KB kiai Golkar teu beres sama kiai kos gitu pejabat geus 2 kabeh geus 2 diatur boga anak geus kaluar tina aturan Allah Subhanahu wa taala. Kunaon eta sieun teu dahar ka dituna. Waduh emang anu mere dahar saha? Cilaka ya geus. Akidah geus mengkol. Remban cenah ka dituna beusi teu kadidik atuh tinggal dibikeun ka pondok pasantren didikeun. Mantak loba anu ngeluh kiai cenah anak kula bandal jasa cenah teu nurut jasa ka kula baheulana dipondokeun dan henteu dinaon kitu sakola atuh memang parantina sakola mah kos kitu namun masantren hajur ada Badung eta dipertanyakeun ai sakola memang jurusan Badung bego ngeluh cenah anak mabok bae mondok henteu atuh kajeun teh mah parantina mabok ka ditu. Aduh, anak kula cenah anting nu bola de jasa lalaki tahu lalaki pugu kiai make ieu ka dieu naon karang-karana anting segala kongkorong segala waduh lalaki tahu we lalaki keur ieu mondok henteu biasa kos kitu geus antapkeun bohongan teu masantren deuleu tuh pondok pasantren mah santri da geus sararieup isuk-isuk santri mah beda jeung batur kumaha bedana batur mah weur ka pabrik nya nama rongkol keneh santri khawarikul adat emang piwalieun atuh santri mah geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho nu ka kantor nu ka pabrik nu ka ladang jana wak masih keneh kerek udang jam 8 budak serpi amat serpi kamarananya jelemanya nu ka pabrik geus di pabrik nu ka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha cek nyana serpi amat ieu jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat santri tenang teu nyahoeun urusan politik nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang teu nyahoeun nya nama
keur digodog undang-undang negara teh keur mulai ngasukeun kitu asas tunggal. Tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasupkeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia. Kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasupkeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu. Teu nyahoeun sabodo teu urusan kos kitu ieu. Penting mah aing ngaji, salat, aya nu paeh nyalakeun shalawat beres. Santri mah kahirupan geus beda nyora mah tuh. Isuk-isuk di jandela kieu bae tah. Di jandela mandi encan naon encan. Santri. Neleukeun anu liwat ceknya na kamarana jelema eta ku sararibuk teuing blon ceknya teu percaya ka Allah. Waduh. Santri geus hebat jasa pokona geus. Nyahoeun urang lemburna ge bawa si Asep teh masantren padahal di pondokna mah tilok ngaji. Datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik. Sia lain diustadkeun ceuk. Tungtung na meundeuk main bola isin bae aing. Padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun. 3 tahun tad ira balik. Haju dipermasalahkeun deui. Diomongkeun di lemburna si eta mah nya masa depanna cakyana surem kunaon teu bae sakola teu digawen teu kumaha masa depanna si Asep make daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embungeun lamun aya SMS ti si Asep embung cak awewe surem masa depan teu daekeun blon jasa terdaikit. Padahal mas santri masa depanna ngaleuwihan SBY, ngaleuwihan Habibie, ngaleuwihan Pak Harto. Kumaha emang SBY mangan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun. Santri masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti. Ulah dikira santri masa depan melejit jangan meninggalkan dunia. Weh, nanti di mahsyar bagaimana kita nanti? Eta masa depan anu hakiki. Ya, urusan di dunia mah tadi pimpin ku negara bakal dalahar bae. Jadahar mana yangan sorangan lain titah kulura. Tapi engke di akhirat. Tuh si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae merenungnya ngaji tilok naon tilok. Ye menang 5 tahun genep tahun siep kadeleuna lembur geus mulai memperhatikan si Asep nu tadina ku urang lembur dicemooh pajar masa depanan baik kuari ngayakeun muludan Asep ditabalik kunaon yang jadi protokol yeuh protokol hese yeuh nu nyawa dalil mulai tadina mah diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep ditabalik Sep balik ka Asep naon muludan protokol ya siap atuh jadi protokol atuh boh mulainya jadi protokol. Saudara-saudara, alhamdulillahirabbil pada malam ini kita mengadakan takziman wa takriman. Wih hebat atuh si Asep atuh di pondokna ge nya mah ngabaco bae pan ngaji henteu ngabaceo bae eleh beo mah. Kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan. Ternyata sanggesta sambutan Kori teu datang Sep. Kori jangan batalkan siapa siap. Sep geus bingung aing protokolnya Kori. Tapi teu eleh gelengnya. Lah aing di pondok aja sok ngayeng-ngayeng aing. Langsung nya nah, hei sabisa-bisanya na. Woi. Cak awewe teh aja bisa teh si Asep jah. Kamari mah ku aing SMS teh ditarima. Ku aing kuari dek dibalesan tuh mulai geus.
mulai guys nu boga anak parawan geus kadegetan bae saya pula ka mana jati lo ka mana geus beres dana jadi kori bubalik ngabatalkeun cek Haji Podoli saya tidak bisa matang terperangkap macet lanjut saja Bebe Jasep ya iya Haji Podoli itu bisa datang macet didoyong macet total kontainer aku batu aja aku batu asep bae ceramah siap nyana napas lagi cilok mundur santri alah yang nyaritakeun sakadang pecang aja lah yang monyet geus bisa aja lah muludan geus nyana de beres amplop 3 protokol kori hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkan begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun komo 10 tahun manggeus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun cep bulan si aya di imah aya tuh mang anu paeh aju paeh sih bebeja kaing pangmandiankeun sep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap satira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing paeh bajannya nu geus paeh bajan teu ngalawan ayo geus pokona main guyur-guyur bae geus babar ilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu madaknya nama kuari ge geus terisolir hirupna terisolir jangan mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh eta kos gitu tapi keindahan jadi santri Masya Allah lapar karak masak isikan golot cak babaturana ieu urang pan sangu doang eueunan tenang jeung aing mah ulah sok hese-hese lain kitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah kan santri mah peuting masakna babaturanana ieu urang lauk asin teu boga bawang teu boga mah nya sangu doang sia mah tenang cek aing tenang ke aing ka dieu sagedeun horenganan kotok babaturan siap urusan ku sia tah kotok saya tah ulah loba ngomong ayo hija sia bisaan emang keur iraha ieu sia teu meuli ayo bae goreng beres golotrokan nah nu bogana hudangkeun mang hudang dahar jeung aing ayo sia boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya nah hahaha bae suseuria menang sampai 2 bae kotok aing gamah leungit sia beureunnya ieu teh nu di dahar ku sia teh teu goblok atuh sia nu goblok oh masalah santri guys salaman geus beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing teu kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna mun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup emang kumaha gitu disieun ka mana balik dibalik heeh nek nanti sagadeng bang aing balik ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae cek babaturan baju aing ka mana samping eueuh baju horeng dibawa balik ku jana menang saminggu datang di sini baju aing dibawa ku aing jeung aing kalotor pake bae tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri Masya Allah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri ngilahin yusuh masalah
masalah hiji bae ngaji salat ngaji salat ngaji salat datang ke waktu sabulan kolot ingetan teu ka aing can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya na blow on Masya Allah tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entak teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus kaditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musalla pelopor masjid lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu engke teu bagus nyebut dodna engke na waladhdallin ieu mah kena buleut dodna takos gitu wadak disalapkan yes kubatur di ortodok kajen diburut-burut kajen dibuduk-buduk emang asli buduk masalah tapi deuleu hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake tah eta geus kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang caritana ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti antaran diukur salat barang salat maghrib barita salat maghrib jelema garendut teh caricing di nanya di ditu Tangerang belah ditutu nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya teu kebal bener imam nanya cak abah teh jata murid ai imam gitu ternyata teu neuleuh biasa we ngimaman beres barang neuleuh orang imam nate urusan teh di dia terus ngobrol di hareupeun masjid sia bisa jadi ngimaman di dia ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengekeun jarapi teh babacaanana rapi tita jadi imam tadi nembung ngaju daek kebelah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun aju kuari jadi imam di dia alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari di Tanjung Priuk lah di dina luca lece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk mah memeh ngaji wudu keula 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri teh eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah Masya Allah aja ikhlas santri mati lo yang dibayar ayo letik mah jangan Masya Allah inilah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mentak daek mas santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran mas santrenkeun anak bae jang mawanyana ka surga geus cukup ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa nomor kahiji anu jihad di medan laga perang nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah
lillahi kalimatillah ngaji teh jadi tentara Allah. Urang mah kuring ngaji saminggu sekali. Santri munggal poe. Subuh ngaji, lohor ngaji, asar ngaji, nu ngaji mah nu teu menteu. Jadi antep bae deui ku kiai di mamana ge. Daek ngaji los teu ngaji los. Bodoh. Ya itu di mamana ge tilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok. Di Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, datang ke Sukabumi. Tilok aya kiai nitahan ngaji budak sia ngaji tilok. Daek los, terlos. Bodoh sia. Jang sia ieu. Sia daek ngaji pinter jang sia. Teu daek ngaji atuh geus. Sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los. Mayar henteu non teu. Acan balik bae los, acan pindah los. Sama kumaha sia bae. Tapi hasilna kok beda. Hasilnya kok beda. Oh, pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti. Tuh nu mantak nyana hajula leuleus ge hatena leuleus sakalina teu leuleus balik teu balik